Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui murid-murid kelas 4 sareng Ibu Abila dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ieu urang atos ninca kanu pangajaran 3. Materi anu bakal ku urang diajar dinten ieu ngeunaan ragam basa hormat. Aya nu tos terang naon anu dimaksud ku ragam basa hormat? Ragam basa hormat nyaeta ragam bahasa Sunda anu dipakena disaluyukeun jeung kaayaan anu nyarita. Boh eta nu nyarita sareng anu diajak nyarita pikeun silih hormat jeung silih ajenan. Jadi yang dimaksud dengan ragam bahasa hormat itu adalah ragam bahasa yang kita pakai sehari-hari yang disesuaikan dengan keadaan. Baik itu kita bicara dengan yang diajak bicara harus saling menggunakan bahasa yang baik, saling hormat dan saling menghargai. Ta ayeuna aya sabaraha rupi ragam bahasa hormat teh? Ada berapa macam ya kira-kira? Aya 3. Nu kahiji aya nu disebat basa loma. Basa loma nyaeta bahasa anu dipake kasasama atawa kababaturan dina suasana anu akrab. Maksudnya bahasa yang kita gunakan kepada sesama satu umur, yaitu dengan teman seumurannya. Anu kadua bahasa sedeng. Bahasa sedeng nyaeta bahasa hormat keur diri sorangan, boh keur nyarita kasasama atawa kasaluhureun. Artinya bahasa sedeng itu adalah bahasa hormat untuk diri sendiri manakala kita sedang berbicara dengan sesama atau ke orang yang lebih tua. Sedengkeun basa keur batur nyaeta basa anu dipake kabatur, kasasama, sareng kasaluhureun. Basa keur batur ini biasanya kita gunakan untuk berbicara kepada orang lain dan kepada orang yang lebih tua dari kita. Basa keur batur biasanya menggunakan bahasa yang halus dan sopan. Nah, anak-anakku semua, di halaman 27 aya rupi-rupi ragam bahasa hormat. Mangga ku hidep ditingali halaman 27 sareng 28. Aya basa loma, aya ragam bahasa hormat keur diri sorangan jeung keur batur. Sareng aya bahasa Indonesiana. Contoh kahiji. Bahasa lomana alus keur sorangan sae, keur batur oge sae. Teras balik, keur sorangan wangsul, keur kabatur muli. Mangga dibaca deui dugi ka hafal. Tah ayeuna aya latihan kanggo hidep. Buka bukuna halaman 28 ngeunaan ragam basa hormat. Mangga dipidamel sapertos contoh aya balik, wangsul, mulih diterapkeun atanapi dilarapkeun kana kalimah. Kuring balik ti sakola. Abdi wangsul ti sakola. Sedengkeun nu katiluna Bapak mulih ti sakola. Tah, ragam basa hormatna atos ngurut. Sudah berurutan, jadi kalian tinggal mengisikan ragam bahasa hormat pada ketiga kalimat di dalam soal. Contoh nomor 1, alus, sae, sae. Baju Tati alus. Acuk abdi sae. Raksukan Bapak guru sae. Tah sapertos kitunya pasti tiasa sadayana.
Mangga latihanana dipidamel nomor 1 dugi nomor 5. Murid-murid kelas 4 sadayana anu ku ibu dipika cinta mung sakitu wae materi pelajaran dinten ieu ngeunaan ragam basa hormat. Tepang deui sareng ibu minggu payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.